Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sujud syukur pemuhung luping rahayu. Wisesa bahan kawasa. Usik batik usik mangsa cinuk waktu dulu muka mangka datang di lemah. Tumaskin basmalah. Prosesi pembagian keresmen khusus bapak pengantin kali rombongan. Sebelum cepat kanjai KNGW bareng ABS Rental Sound System Windy Studio Belisau. Prosesi pembagian dikawitan. Satu acana sesanuk hela wahya bisi ayah juni wuli setan sinah rupana ayah namu agung anu bari suping kaya panompatan kurang dirajahanan nasa kanacu pohon sampun kanu mahagung lumawan kun payakun jelap kadeng sa pangarasana kawasana di langit pati keretiup di dunia pati kulisi kumalit di alam lahir bari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah ayah ulan puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah. Raja doa raja munah maring Allah dina tisanu mari dina rasa rumasa dina hati anu muaske dina iman dina Islam kulabul karim Muhammad ya Rasulullah Allahu Akbar. Sampun ngapunten manawi atamu saha rumaos warana dapantosan heula wa munut kasalira sejami markeun bewara kasakuna balaria pun sampun raja dewa bongsak itu berpayung gerak bukakeun gerak papak itu raja ira teu salito batan kuda lompat awak bau jeung lumut awak lumah kijang dek wangna
Mas bungo mas kolot kami teh jangan disiksa dasar daya gak kejual. Nah atuh can dipetang geus nganyalawer di mah tuh. Ayo ampun Gusti. Keun ngobrol keneh baci wajeng kurungan duit itu Gusti aku. Heula. Uduh geuningan tuh udah balalagur. Besok balik nyawer mah ada ieu. Aduh Gusti aku. Aduh astagfirullahaladzim alhamdulillah. Itu si ganteng si kasep teh Bingah Amarwata satu. Mata suta uang. Bingah Amarwata satu. Suta ya. Bingah Amarwata suta. Bingah nak ke kiri-kiri bingah taya papadana. Aduh, alhamdulillah inarasan ayeuna wa kasih kemudahan bahagia bagja daya tidak kadang cu pasumbingan rombongan keluarga besar pengantin pamegat anu sumpingan ti pada larang alhamdulillah ya. Kumaha ieu su urang teh suka tangguh. Di mana tuh itu pengantinna? Ya pamegetna mah urang pamulihan uang. Aduh pemulihan. Poho ayo teh apa jeung panitia. Diberi ku teh meli teh itu pamang pengantinna di pada larang gitu. Duh Gusti lagu alhamdulillah. Oh di pemulihan. Pemulihan ieu cadas bangelan. Ieu pemulihan urang, pemulihan. Situ raja. Tah. Da geuning tatangga. Aduh alhamdulillah ya si Kasep. Alah jiga uak baheula teh. Mau eta teh. Uak baheula keur ora kitu. Ayeuna we geus kolot. Geus boga penyakit kolaborasi kompleksnya fasilisia pusing boga penyakit we gitu ya We teh naon we? waduh Lewat warsid dah ini boson seketik gitu geus kolot mah segala karasa alah jadi wangeng nih cakeng uak. Oh wangeng Cakeng. geus huntuan jadi we teh watu. Eta teh. Aduh alhamdulillah oge wa tiasa rumpaheun di Cijaler itu alhamdulillah. Salah dua ya si uak bahaya geus ampun. Ieu teh di Maliping uak. Maliping. Aduh alhamdulillah. Nasihat di Cijaler aduh. Oh. Loba ting panggung kitu ya. Nek ada belum wacah dari wul. Ampun Gusti teman aduh tapi uang karada karareun nah itu kumaha wa ai sarangan culang cileung manjak di baturan ku Mulyati asa ku teh kudu geun wae kabageur mumul mah nya cing urang telepon lah si bebe bisa cinta si manis si minak jingo aduh wa boga HP ieu urang da baku sini ini eta baku di telepon heula sok bel heula aya Marcel cing urang telepon wa boga HP merek Android ieu nya Android aduh eta merek Raya Mahmud itu udah motor merek Honda ieu mah ditincak bisa lumpat urang hareupeun bapak jahat bapak jahat bapak hajat sok bapak jahat sok sinyalna sok alus sinyalna teh warna beureum lamun teu beureum minimalna biru namun untuk itu masuk teranyambung nomornya kieu 085 234 di Bapak Hajat pamit ke aya wios kanggo meser jarum coklat aya orang jarum coklat ka panggung halo go Hajat aya aduh coklat ajan satu bahasa adiwas kayu deui 085 234 di Ibu Hajat pamit ke aya wios kanggo meser jarum coklat kedua jarum coklat sinyalna can aya geuning uang hurung sinyalna aduh kumaha ieu teh tibeh dia geura wa di harapan bapak jahatnya sok tanya mungkin sok isulan 085 234 Ibu Hajat pamit ke aya wios profesor jarum coklat alah tah nyambung aja dia teh
Halo. Oh, geningan. Temet. Nah, pusing lagu iman yang gimana lalampahan teh? Kami di sawah gitu. Ada di sawah atuh. Ya tidak. Kita Kalau dari itu buatin sakit. dibuatkeun waduh atuh kerusun nyiram geus dibuat sok diralieun. Ya, tong sok dirageun. Ka dieu urang teh ka papajaran tugas ya Kita tugas naon? mapak kesumpingannya. Bahkan itu kesumpingannya. Iya, kedatangan itu keluarga besar dari pemulihan. Oh, pemulihan. Ya, Jadi kan itu pada kalinya na. nya buru era ningali Kamu mah yang dipapaku lagi mungkin gini. naon. Di sawah. Di tangan. Sok setuju gini teh. Daun push up nih. Ayo bukan di sawah. Di tangan. Lain gitu bener teh. Di sawah, di salah udah. Terima kasih. Siap. Tahan begitu. Sok di papak buru ka dieu era tinggal itu. Ain ulah lajo mah teu ngabedokeun di Malibing. Sok. Naon anu Gusti? Iya, aku mau cepet kamu lebih kamuran ya. Aduh, selain mengatur kami. Sok herakeun. Yah, lamun pakai tiung teh kudu sing rapi. Aku udah kamu udah kaki mana meja kamu lebih kan aku blok. Gusti nu agung sia teh. Tong sok herakeun tingali isin tuh tingali ku papantis. Ukang tis panganten pabag ulat. Aduh. Kain mana? Lain nih. Mana ke silaturahmi ke Bapak Hajat? Aja ini aku udah kami tinggal dua ini. Kalau mau belum aku yang kada istirahat. Ayah. Dua nana. Ayo Mas. Ayah. Sok atuh. Aduh. Silaturahmi heula ka dieu gini. Mana? Kan wae da orang aya bunda pundin masuk we jalan wer banyak. Sok aja. Aya di aya. Alah, mah. Kasih teu numpak nini euy. Alah, kayak gini kira silaturahmi maneh. Ayo. Udah Gusti Agung maneh. Assalamualaikum. Kalau lihat kita berbaca kita gimana? Aduh. Tapi tinggal kamu di kalungan. Korea oke dah lupa. Ayo sih. Ayo biluan aki. Hah? Ayo biluan. Ayo biluan alhamdulillah. Bangjanya. Ayo nasi silaturahmi kau pajak ka apa pesan itu. Aduh, aki kayak itu bayaran kami. Sok we atuh anakna. Lain lagi. Maneh mah ada usaha ini. Ya, atuh dah kumaha deui. Orang doakeun ieu panganten jalan istrinya, orang dasangan jantung rami. Mudah-mudahan kita kepada rumah tangga nasib rumah tangga musakina, mawadah, warahmah, kacai jadi salawi, kadaran jadi baraseuh. Kumaha kana? Kacai jadi salawi. Adalat jadi sakau. Bener edan ini pintar maneh.
Geus aya deureun di bapak. Tah mah. Assalamualaikum. Sok maneh ke usaha. Ini. Tinggali. Atau kumaha sudah teh? Ya kos kami kali kami gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya Auben pantis. Ada saya aduh ampura. Aduh tuh kali. Lumayan ada rumah. Ayo mama. Atau warnanya juga terong. Yes, kan wae. Anu juga cabe. Hah? Cenah anu warna juga cabe gini. Oke, tambah di Pasuani. Alah, nuhun. Nih, Maha. ulah loba sumbang ke Minggu Yuni. Oh, gitu Bisi kumaha. kaburu jumaahan. Jadi na poe naon ieu? Poe naon teh kemis. Poe kemis isu jumaah mah maksudnya. Bisi kaburu. Agi karunya ieu Urang poe sagohong-gohong mah nya. Heeh. Prung ya. Bayang belum surti kahyangan baris bapak Raja Indonesia kita dalam bilah parwajah hajatu kerana dalam mahkamah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi Gusti Rata Sunya